Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa ahli baitihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ahli kulli min majban wal malaikatu mukarrabin wa ila hadrati jami'al muslimin susan subul mu'alif Syekh Umar bin Ahmad Baraja wa subul mu'alif wa Syekh Jaini Dahlan wa subul mu'alif salam taufiq sidna wa jami'al radhiyallahu anhu wa ila hadrati jami'al syekh wa sallallahu bidin wa din rahimahullah ta'ala bidin wa din wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Qobatu kabiasan qabul khadam ta'ala kami wa tutawin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah qud bi adika la ta'ala. Allahumma inni istaudatuka maqaratu fadudu ilayya inda hajati ilayya. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ya Allah ya rabbana. Wa mimma yu'inu ala ta'afufi amma fi aidinas kasbul mali min turukihi al-masyru'ati wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna cara atawa tarekah atawa perkara yu'inu anu tiasa ngabantu ieu mah ala ta'afufi kana kajaga kana kariksa atau kana terhindar amma tina perkara fi aidinasi atau amma tina panas baranan tina syirik pidik atau tina dolim tina hasud tina kabitaan fi aidinasi anu tetep ieu mah dina kabogana jalma-jalma anu tetep ieu mah dina kabogana jalma-jalma. Kasbul mali ari ngusahakeun harta atau ari kasab gitu atau kasbul mali ari didamel gitulah. Min turukihi tina pirang-pirang perjalananana mal al-masyru'ati anu osok dilakukeun atau anu digelarkeun atau anu biasa gitu, anu baku atau anu ilahar gitu. Katijaroti seperti
dagang, awi zaroati atawa tani, awi sonaati atawa kerajinan gitu. Kerajinan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la aya khuda ari lapad la aya khuda. La aya khuda tetela yen bakal nyanak saha ahadukum salah sahijina aranjeun kabeh ahbulahu atau ahbalahu kana tambangna ahad sumayati saterusna ngadatangan ieu ahad aljabala kana gunung payati mangka ngadatangkeun ieu ahad mangka ngadatangkeun ieu ahad bihuzmatin kana beungkeutan min hatobin dina suluh min hatobin tina suluh ala dohrihi kana luhureun tongongna ahad waya bi'aha mangka ngajual ieu ahad kana hujmah mangka ngajual ieu ahad kana hujmah waya kufu Allahu biha wajhahu khairun lahu min ayas ala nasa payakupu mangka nyegah atawa nyukupkeun mangka nyukupkeun sa Allah Gusti Allah biha ku sabab huzmah wajhahu kana laraina ahad eta khairun langkung sae lahu pikeun ahad min ayas ala tibatan yen punta penta ieu ahad tibatan yen punta penta ieu ahad anasa ka jama-jama a'tauhu naha masihan ieu nas ka ahad ao mana atawa teu masihan atau nyarek teu nyegah teh atawa teu masihan ieu nas ka ahad wa fi dzalika sareng eta tetep dina kasbul mal di luhurnya hibdun ari ngajaga lil karomati kana kamulyaan
wal izati tegesna kamuliaan, wajalbun sareng narik-narik lil mali kana harta, al mu'ini anu ngabantu ala umuri dunya kana ngahasilkeun pirang-pirang urusan dunya, wadini sareng ngahasilkeun urusan agama, wa ba'da an adroril batolati sareng dina sabada tina ngabadaratkeun sareng tina sabada sareng wabadaan adroril batolati sareng dina sabada pirang-pirang kamadaratan anu batolah anu panjang, wal faroghi sareng rilek atau nyase. Qala misaur saasairu kisair, inna syababa wal farogo wal jidah mafsadatun lil mar'i ahe mufsidah. Inna syababa saestuna kangoraan wal farogo sareng nyantai wajidah sareng keukeuh eta mafsadatun osok ngaruksak lil mar'i kajami aya mufsidah tegesna anu sok ngaruksak, aya mufsidatun gitu. Ngaosna aya mufsidah gitu. Gitu. Di dieu ulama maparinan tuntunannya kanggo urang sadaya. Anu eusi tuntunanana teh tata cara supados urang henteu kagungan manah anu awon, bila mana anu sanes deuk wargi deuk tatanggi deuk sahawae kahirupanana aya tingalieun jalmi kusabab loba rezekina gitu. Gaduh bumi, gaduh artos, gaduh tanah, gaduh usaha, gaduh penghasilan, acukna sarae, gaduh kendaraan yang sajabana gitu. Tah barudak biasana lamun ningal jalmi anu sapertos kitu ekonomina eta teh kurang-kurang nama hate teh sok kakotoran teh.
Itu sok ayeuna geus rarasakeun. Babaturan meser senal sae. Komo pangaosna ratusan ribu mah. Sok pirajeunan hate urang teh. Kabita teh. Geus kabita sok hoyong gitu ngagaleuh. Tak wartos geuning ka sepuh. Lamun teu pangmeserkeun namun teu ngontrol manah bisa-bisa ngamuk gitu. Berarti kotor hate teh. Itu. Tah ku sabab kitu ulama masihan tuntunan supados urang ulah kakeunaan ku kotor hate bila mana ningal jami-jami kagungan kabungahan dunya gitu. Ku sababiah gaduh dunya gitu. Kumaha carana sangkan urang ulah syirik gitu. Ulah pidik, ulah dolim, ulah hasud gitu ka jami eta teh. Walaranana wa mimma yu'inu ala ta'apufi ama fi aidin nasi kasbul mali. Tata cara anu tiasa ngabantu ka urang supaya terjaga alias tong ngalaksanakeun perkara anu jadi sababiah urang teh goreng ka jelema ku sabab kabogana gitu. Kabogana batu nu beungharna urang anu panasna. Ceuk dina lagu mah geus nya aya lagu geuningan. Kumaha laguna teh? Teu kaur ningali aing moyan geuning mah. Gini aya gini Doel Sumlang laguna teh nya. Doel Sumlang ngalaguna teh kitu. Teu kaur aing moyan geuning manehna kumaha gitu ya teu kaur pokona ningali batur aya kamajuan we. Eta mah teu waleh hayang ngahasudan ngadoliman. Hayang ngaleungitkeun kana kamajuanana. Tah santri mah teu pantes gitu teh. Da ngaji apa rengkol kateranganana. Komo geus jadi ajengan mah teu pantes pisan gitu. Teu pantes pisan. Nya masyarakat umum sami we. Teu hade gaduh sifat awon sapertos kitu. Atuh sangkan ulah kaeuntepan ku sifat panas baranan gitu nya. Sirik gitu hasud dolim. Teu boleh babasa teh goreng ka jelema teh nganyerikeun wae gitu. Nah, kumaha carana? Kasbul mali. Nya carana mah urang kudu boga pang usahaan. Kudu usaha we. Anu tiasa ngahasilkeun rezeki deuk ageng deuk alih. Itu carana mah. Tamatak dikedahkeun kasab teh nyaeta sangkan tiasa ngajaga mana tina kokotor-kokotor anu bisa ngotoran mana bae dieuna kaur kitu. Mang Ahmad gede genti motor si Koten mah panas itu matak bukna teh jocong gitu. Nah, itu dianggap. Teu kaur batur meunang kabungah naon. Biwirna teh ngocoblak ka mana-meni gitu. Mitnah mah gitu. Nuduh teu bener mah gitu. Ngadoliman mah hasudan. Sangkan ulah kitu kasbul mali geus urang kudu usaha. Anu tiasa ngahasilkeun tina eta usaha teh rezeki artos itu. Komo tiasa mah agung gitu hasilna teh. Naon cu cenah amang sangkan hasilna agung. Geus dagang emas. Buka toko emas gitu. Wah eta mah ratusan juta omsetna.
atawa dagang mobil. Oh, dagang mobil. Eta mah ratusan juta omsetna. Beda dagang motor we kitu tah. Ratusan juta eta omsetna. Atawa nyieun hotel 10 tingkat teh gitu. Ulah kapalang di Mekah gitu tah. Eta omsetna bisa miliaran tah mah. Itu ya alita lamun di kampungan nyeun kontrakan gitu. Batur mah kobong, urang mah kontrakan 10 panto. Pangosna 300.000 sasasi bersihnya. Oh, berarti kali 10 panto sabarahaeun 3 juta tuh. Kanggo listrik jeung sajabana 1 jutaeun misalkan tuh kapesakan 2 juta. Ngaheot pan 2 juta. Maknya eudeup panas ku jaleminya, eudeup siri kana kaboga jelema. Da urang oge gaduh pakasaban anu ngahasilkeun sasasih 3 juta dipotong ku anu-anu jadi 2 juta gitu. Tah urang kada usaha teh kitu barudak. Ameh manah teh terjaga tina sifat nu awon. Santri teu pantes santri sidik-pidiknya ajengan teu pantes pisan. Gaduh sifat sirik pidik atuh gaduh sifat kitu mah ilmu nu aya di urang teh aya ka batur nyaangan urang poek disebatna ilmu ajug. Ilmu ajug contoh tah. Oh, ajug mah barudak. Ari ieu di ieu caang tuh ari dihanap ieu tuh kolongna poek. Ka batur nyaangan ari di sorangan poek disebutna ilmu ajug bakal cilaka teh ku ilmu